Ayo sakedeung we sok rasana alif alah sok rasana Kang Mantri yaan geuning Kang Mantri teh alim di deketan anak teh Kang Mantri tega Kang sok rasana ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara tumung aya patamanan anu sakitu endahna yakin ieu patamanan parantos ngalih ti Gunung Untara ka ieu Maespati sorak kena heula dia tingali aya taman endah oh ya aduh hebat Gusti Arjuna Sastrabahu hebat Gusti Arjuna Sastrabahu hebat taman Kang geura lugay Kang tingali aya taman mini taman Sirewedari lilir yang merbangun kayak ngimpen sareng ngalimuran aduh lilir yang merbangun kayak ngimpen sareng ngalimuran sok rasana ya Kang Mantri aduh geningan ieu teh geus aya di Maespati deui panon poe biji ti wetan manuk recet di sarada sok rasana batok bulu eusi madu nuhun sok rasana tulus akang boga gawe teh ya atuh mudah-mudahan Kang tika tebihan keneh palawala dia bala tamtama para prajurit ngawartosan ka jalma-jalma supaya dikosongkeun di jalaneun margi Arjuna Sastrabahu bade sumping aya dina kareta sorak hendak Gusti Prabu tiba sok rasana wayahna nyumput sakedeung nyumput ka mana ali akang wayahna nyemput tinu buni ditutup ulah kaciri omat sakedeung we si akang mah baku geus kitu cerek ninggalkeun deui anak moal sakedeung we sakedeung ampun anak sieun ditinggalkeun deui Kang Mantri moal sakedeung we sakedeung jigana di mana-mana geus ini teraja mah urang panggih deui jeung akang alim dek ngabohong hayangnya horaja Kang aduh wayahna akang eranya akang izin ngaku dulur ka anak keun bae tong dia aku dulur anggape atuh sato anak tega keneh dibeungkeut beheung ditungtun ku akang bejakeun we kitu ieu mah anak marmot atawa bejakeun naon tuyul kitu Kang pamanggi atawa naon kumang kitu keun bae ana mah disebut hileun teh ge asa akang tong ngajauhan anak sieun dibohongan deui sakedeung we sok rasana alim akang sok kitu ongko janji ka anak moal ngajauhan deui anak sok rasana moal sakedeung alim Aisyah dek nyingkah moal dek ini sia teh moal hayo jika sakedeung da moal lila moal akang tega eta teh nyaan akang teh dek nyingkah sia moal alim Kang anak mah kajen pae we tibatan papisah deui jeung lain papisah ieu mah nyumput akang era
ngaku dulur ka anak cek anak ge pejakeun we anak mah kokotor nu di dieu atawa bilatung kokotor akang upami akang gengsi ngaku dulur ka anak mah mung jauh jeung akang teh disangka gateuh ge teu nanaon akang mah Kang Mantri nyika sakedeung sia alim penasti kersayang tumampara Iya inggih. bakating kulami ye somantri nying sieunanana eukeur mah kitu katurug-turug sieun kaburu sumping raja Maespati nyata Arjuna Sastrabahu atuh kaayaan karingetna nya kesang badag kesang lemut atuh ieu nyepengna panah teh dina gonewa tungtungna leueur ku karinget hingga lepas tina gonewa anu temahna ieu panah nyayang dina tikorona sokrasana ku leueurna tina karinget tina nyingsieunnan akhirna jadi kalepasan sokrasana hingga ngemasing pati tumakaning perlaya haye sakedeung we sokrasana alif alah sokrasana Kang Mantri yaan geuning Kang Mantri teh alim di deukeutan anak teh Kang Mantri tega Kang sokrasana ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara tumungku sokrasana ama sanes diaja ama sanes sokrasana topahe sokrasana aduh sokrasana ampun akang ampun sokrasana topahe sokrasana aduh ama sanes diaja padahal lampah sarakat eling mangsana balik sok poho kana papas teh padahal hirup di dunya moal langgeng salawasna dina mangsa urang mulang ka asal tempatna utami mulih ka jati dina rahmat kawasa dat mutlak anu sampurna dina saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurnyung taun sok mindeng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh angin kadar pangeran nu bakal karasa jeung karanapan tapi pangeran moarek dolim ka makhlukna natrat dina ayat-ayat yen ruksakna dunya lintang tiku polah-polah manusia cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng setiap amal-amalan bakal aya akhir
Setiap manusia bakal mulang ke alam nirwana, alam asal poe panjang negara tunjung sampurna, alam nu moal kaselang-selang, anu geulis, anu kasep, ngahiang duka ka mana. Tutugna ieu carita kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.